Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Goro Bacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca carepon tina majalah Mangle tahun 1858 nomor 10. Carpon anu baris kapidangkeun dina wengi ayeuna nyaeta bulan tanggal 3. Ieu yasana Bapak Wahyu Wibisana. Sata acan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomen oge ngalaik kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Goro Bacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Ninjo kalakai nu murag nu katembong tina jendela kaca manehna ngomong dina jero hatena. Aing ge teu beda jeung kalakai. Murag sanggeus ngajalankeun kawajiban sakumaha ilaharna jelema hirup. Manehna beuki inget kana paeh. Pikeun ngimbangan kasieuna ieu manehna nyoba-nyoba nyipta sawarga jeung nyipta widadari nu engke bakal jadi tempat jeung nu ngalayanan manehna di akhirat. Kacidapi kasenangeunana. Tapi nah kira-kirana manehna bakal sadrah paeh dumeh dibibita ku sawarga jeung widadari 40. Nenjo dina riak beungeutna nu teu cenghar-cenghar ku ciptaanana tadi, yakin yen manehna can hayangeun nganggeuskeun lalakonna. Komo basa manehna inget yen ngan jelema nu saleh jeung nu hade amal perbuatanana nu manjing sawarga mah beuki kucem beungeutna jeung beuki ngariweuh hatena. Kacipta seuneun neraka nu maha panas bakal ngarerab manehna. Manehna moal bisa minta tulung sanajan ka Aspini pamajikanana nu mika cinta manehna oge. Permana nanya sajeroning hatena, naon nu geus dipigawe ku aing? Jeung kira-kirana aing manjing ka sawarga kitu. Kulantaran mikiran soal paeh kacidapi kasieunana nya manehna. Permana hiji lalaki nu cinta-cintana pribadi manehna agul ku cinta nu salawasna aya di manehna. Dumehnya kuno kitu manehna bisa senang jeung bisa jadi jelema nu kaitung aya hargana. Baheula manehna kungsi jadi puseur perhatian di nagarana dumeh suksesna dina film Sukasari. Harita manehna jadi Samsu nyaeta hiji lalaki nu boga sifat Don Yuan, rupana nu kaitung kasep jeung umurna nu ngora keneh sarta bakat nu dipiboga ku manehna eta faktor-faktor nu ngajadikeun manehna jadi aktor nu kamasyhur. Kalawan teu dileulewihi manehna beunang disebutkeun geus jadi kacapangan mojang-mojang pamujana, tapi sanajan kitu manehna teu poho kana titik pamedalan yen ku kajadian kitu teh tayalian asalna ngan tina cintana ka Aspini. Nenjo kalakai nu murag nu katembong tina jendela kaca manehna ngomong dina jero hatena. Aing ge teu beda jeung kalakai. Murag sanggeus ngajalankeun kawajiban sakumaha ilaharna jelema hirup. Manehna beuki inget kana paeh. Pikeun ngimbangan kasieuna ieu manehna nyoba-nyoba nyipta sawarga jeung nyipta widadari nu engke bakal jadi tempat jeung nu ngalayanan manehna di akhirat. Kacidapi kasenangeunana. Tapi nah kira-kirana manehna bakal sadrah paeh dumeh dibibita ku sawarga
jeung widadari 40 nenjau dina riak beungeutna nu teu cenghar-cengharku ciptaanana tadi, yakin yen manehna can hayangeun nganggeuskeun lalakonna. Komo basa manehna inget yen ngan jelema nu saleh jeung nu hade amal perbuatanana nu manjing sawarga mah beuki kucem beungeutna jeung beuki ngariweuh hatena. Kacipta seuneu neraka nu maha panas bakal ngarerab manehna. Manehna moal bisa minta tulung sanajan ka Aspini pamajikanana nu mika cinta manehna ge. Permana nanya sajeroning hatena, naon geus dipigawe ku aing? Jeung kira-kirana aing manjing ka sawarga kitu. Kulantaran mikiran soal paeh kacidapi kasieunana nya manehna nyoba-nyoba nyipta lalakonna nu geus kasorang. Ieu tangtu leuwih ngeunah jeung leuwih hirup sarta dina kaayaan jasadna nu sarupa kitu tangtu manehna bakal kahibur ku endahna lalakon lawas nu memang dipiagul pisan ku manehna. Kacipta ku manehna alam baheula karena rumaja putra keneh awakna nu lingsig jeung jiwana nu pinuh ku rasa rumaja. Pini lantaran Pini engkang hasil kitu salah sahiji omongan nu diucapkeun ka manehna 28 tahun nu geus kaliwat. Tina hal kumaha jalan-jalana pangna permana micinta Aspini seperti biasa boga lalakon jeung latar tukang nu kacida alusna tepung munggaran antara eta dua jelema tangtu upama dicaritakeun ku maranehna bakal endah jeung leuwih hirup tibatan dicaritakeun deui ku jelema sejen dumeh maranehna nu ngarasakeunana. Dina hiji peuting basa permana rek unggah pisan ka panggung rek main sandiwara panenjonakeunna kana rupa mojang nu aneh lir aya mahnit. Manehna laleb neuteup nyimojang tapi ieu kajadian teh estu tanpa sora boh ti manehna boh ti nyimojang teh ngan imut. Naon nu karasa dina hatena taya lian iwal ti rasa syukur kanu melong tadi dumeh aneh teteupanana tadi teh bisa ngaregregeun hatena. Tadina manehna geus teu puguh pola sieun sandiwarana gagal malah geus boga pikiran bisa jadi manehna bakal kapaehan dina panggung bakat ku kasima ku nu lalajo. Ceuk permana eta mojang nu tanpa ngaran teh geus mere kakuatan batin ka manehna pelongna nu kacida lemuna tapi cukup ngaluarkeun cahaya lir dua bentang sakembaran. Jeung imutna nu pinuh ku sari ku manehna diibaratkeun bulan tanggal 3 nu ngalangkang di langit biru. Kacida weningna peuting harita. Lir peuting Lailatul Qadar jeung hiji widadari turun ka bumi ngahaja nepungan manehna sejamere doa. Dua bentang sakembaran jeung bulan tanggal 3 ngalangkang dina hatena peuting eta permana sukses dina eta sandiwara jeung nya peuting harita hiji lagu geus mangaruhan manehna basa manehna keur aya dina adegan sedih dipirigu sora suling nu ngagelik nabangingik estu matak ngahelas ieu tangtu karasaeun pisan ku permana. Sora suling tadi saluyu pisan jeung perasaanana harita manehna teu kuat dua kecelak cipanona kaluar masehan pipina lir dibawa ka alam ditu nu jauh nu boga suasana nu can kalakonan ku manehna basa manehna ngadenge sora suling tadi teh. Alam jeung suasana ieu beuki karasa senina basa dina panenjau hatena kacipta rupa mojang nu tanpa ngaran nu nembongan manehna tadi teh. Manehna ngomong sajeroning hatena, ceritakeun he suling yen kuring ingat ka manehna kadua bentang sakembaran jeung bulan tanggal 3. Ceritakeun deui ucap syukur ka manehna peuting ieu di ieu dunya ngan aya manehna jeung kuring jeung upama ieu peuting teh nu kuring rek dibaktikeun ka manehna sorangan. Sanggeus rengse sandiwara manehna teu kungsi papanggih heula jeung Nyi Mojang tadi. Saha ngaranna eta Mojang teh? Di mana imahna? Manehna teh nyahoan. Kacida sepina hate permana harita hayang manehna nepikeun ucap syukur ka Nyi Mojang kalawan resmi tapi ieu teh teu kalaksanakeun. Manehna turun ti langit kitu pikiran permana. Manehna widadari nu kawenehan katembong ku aing.
Tangtu ieu kajadian teh embung dipopohokeun kitu ku manehna. Malah rek disina hirup rek ditanggap deui seperti lumrahna pangalaman nu kacida hargaanana, manehna hayang terus aya dina suasana tadi, suasana nu beda ti nu biasa, tempat kanikmatan nu taya babandinganana. Jeung keur barang bukti nu sugan jeung sugan bisa mantuan nyiptakeun suasana tadi, manehna maksa menta suling nu tadi dipake miring adegan sedih teh. Ti harita manehna boga suling ditenden dina bilik kamarna, tapi tara ditiup, lain teu hayang manehna nyuling. Tapi upama manehna nyoba-nyoba diajar da manehna mah teu bisa nyuling, manehna asa boga dosa gede, permana teu wanieun niup suling. Lantaran sora ciptaanana nu basa dina sandiwara kadenge ku manehna jauh pisan jeung sora nu dilantarankeun ku tiupanana. Upama kieu ceuk pangrasana asa ngotoran kenang-kenangan nu hade teh, jeung ieu hiji dosa gede. Dina hiji sore basa manehna keur jongjon ngabose sepedahna, ujug-ujug ngagebeg domeh di hareupeun hiji toko deket pintu kareta api. Aya hiji mojang nu persis seperti nu kapanggih dina peutingan sandiwara teh, seperti bareto ayeuna ge nyi mojang teh melong jeung ngajak imut. Widadari ti langit teh kitu, permana nanya sejeroning hatena persis seperti bareto dua bentang sakembaran jeung bulan tanggal 3 sanggeus perang sabil dina hatena. Manehna turun tina sapedahna tuluy nyamperkeun Nyi Mojang teh. Wilujeng sonten Nyi Mojang teh ngabageakeun. Wilujeng sonten permana nembalan. Sore harita di langit kulon aya mega nu warnana ros jeung angin gunung nebah kerintih kadinya. Aspini permana ngapalkeun ngaran Nyi Mojang teh, alus pisan ngaranna teh, ngeunah kadengena lir sora suling. Harita manehna kalaksanakeun wawuh jeung Nyi Mojang nu sabenerna geus ti heula ngeusian hatena. Kalakai di luar murag deui permana ngomong sajeroning hatena, aing ge teu beda jeung kalakai, murag sanggeus ngajalankeun kawajiban sakumaha ilaharna jelema hirup. Langit nu hideung luhureun imahna jeung angin nu ngagelebug moyagkeun tatangkalan mangaruhan hatena. Beuki insap yen manehna geus rerempo basa batuk nu nyesek dina genggerongna kaluar deui, manehna inget deui kana paeh bisa jadi poe eta. Aspini asup kadinya ditetep salakina nu keur ngehkeh teh bangun nu milu nyeri. Sanggeus leler batukna permana ngareret ka pamajikanana. Pini tutupkeun jandela teh, asa kareueung kieu geuning. Aspini gancang mendetkeun jandela sanggeus kitu geek diuk dina kursi yang hareupan nu ngajepat dina ranjang. Sakurenghap salakina dituturkeun kurenghapna serta panonna neuteub teu eureun-eureun. Maranehna tepung tetep persis seperti baheula ngan dina kaayaan nu beda. Ayeuna mah maranehna geus pada kolot, tapi dina hatena masing-masing tangtu aya keneh sora-sora nu sajalan jeung sora-sora baheula. Sanajan ayeuna mah antara nyaah jeung nyaah, antara melang jeung melang, leuwih nyata tibatan antara bogoh jeung bogoh. Sepi kaayaan di dinya teu lila kadenge paralakna hujan ninggang sosompong seng tepas permana ngahegak deui, maksakeun hudang tuluy ngohkoh. Sanggeus lelerepokna ka pamajikanana. Pini aya keneh album heubel teh. Album? Pamajikanana nanya bangun heran. Heeh, album nurut baheula teh. Pamajikanana ngahulang rada lila. Aya keneh asana mah. Cik ngilikan. Pamajikanana indit tidinya permana diuk dina ranjang bari nangkep angel. Tuluy rurat tereret ka sisi kagigir. Dina bilik napal keneh suling nu baheula kumanehna ditelak-telak nyelap keneh dina celina sora suling nu sababaraha puluh taun nu geus kaliwat. Kitu deui basa manehna ngomong sajeroning hatena dina panggung basa peuting endah teh. Caritakeun he suling, yen kuring ingat ka manehna kadua bentang sakembaran jeung bulan tanggal 3. Kacida basa jana lalakon aing cek hatena, tapi kacida endahna lantaran cinta aing kapini tumuwuhna
binarung seni hanjakal aing nepi ka ayeuna teu bisa nyuling hanjakal. Sanggeus kitu manehna ngokoh deui bangun peureuseuh karasa badana beuki layu. Bluk manehna nangkuban bari terus batuk. Keur kitu datang deui pamajikanana kadinya. Ayeuna mah jeung anakna nu bungsu nu geus parawan. Nu daratang duanana narangtung ajaglir arca panonna molotot kanu keur berjuang antara hirup jeung paeh. Nu napasna hek-hekan bangun engapeun akara jeung awakna nu keur kari kulit jeung tulang kawas nu rek pites kureng hapranjug igana. Kaayaanana pika salempangeun basa nu geuring teh maksakeun maneh nangkarak panonna bubun celikan. Bibirna garing jeung muka jeung tina juru-juruna katembong getih ngalembereh lilaharan nu kaluar tina kawah hiji gunung. Beungeutna nu teu getihan lir di perut. Basa manehna nepi kana rajana kanyeri kadenge manehna maksakeun maneh ngedalkeun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kacida launa jeung haros-hosna sadasora entong. Bareng jeung sikip panonna lir nu rek maceleng sarta leungeunna gupoy gapay neangan pamuntangan. Aspini jeung anakna gancang muru bari ngajerit. Duanana careurik bari leungeunna nyekelan leungeun nu gering sarta beungeutna didedetkeun kana kasur nu disarean ku nu gering tea. Apa? Anakna ngajerit deui. Duanana nyaruuh keneh. Kawas nu teu kuateun nenjo beungeut nu gering. Sarta hatena geus bisa ngarasakeun yen 2-3 sekon deui bakal ditilar ku hiji jelema nu mikanyaah maranehna. Jeung di luar hujan ngagebret keneh kadenge angin ngagelebug nambahan keungna kaayaan harita. Di imah eta aya tanda-tanda yen kiamat geus deukeut. Antara tepi jeung teu tepi kadenge sora adan di imah tatangga les-lesan awor jeung sora angin ngagelebug. Karasa sakurnu kumelip rek nepi kana akhirna. Kitu deui permana nu geus ngalakonan lalakonan nu hade teh rek balik ka alam ditu nu asal nu hese katepina kudaya ciptaan jeung pangira-ngira. Nu kadenge di kamar eta ngan inghakna Aspini jeung anakna nu gering ngalempreh geus taya tangan pangawasa. Tapi teu lila nyah beunta deui basa kadenge aya sora suling ti belah kaler lir aya panon poe nu bijil tina embun-embunanana tuluy nyaangan beungeutna. Katembong saeutik ka saeutik beungeutna cahayaan deui jeung beukah marah may. Geus ulah ceurik. Cik bukakeun tuh jendela teh. Permana ngomong lalaunan tapi bentes. Ngadeng ieu nu nyaruuh teh gancang carangkat heran pacampur jeung reuas. Apa? Anakna ngajerit deui tapi jerit nu ieu beda jeung nu tadi manehna bungah tapi keur ngagambarkeun ka bungahna teh. Sarua saperti basa manehna ngagambarkeun kasedihna tadi nyaeta ku ceurik. Mana album teh mana? Bari nyusutan cipanona Aspini ngasongkeun album jeung ku sora dumareuda manehna nanya. Bade dikumahakeun ieu album teh? Salakina ngajawab bari imut. Rek dibukaan deui. Lambaran album heubeul hiji-hiji ditelak-telak bakat ku jongjon neuteub hiji potret basa manehna keur main sandiwara baheula. Manehna nepi ka kapulesan reup sare jeung teu lila daratang impian-impian nu arendah. Basa lilir deui hujan geus raat cahaya panon poe sore nyorot ka jero kamarna katembong dangdaunan harejo deui jeung langit lenglang taya aling-aling. Aspini diukeneh dina kursi nyang hareupan salakina bari ngarenda. Bini ceuk salakina. Kah permana ngahulang heula sakedeung sanggeus kitu pokna deui ku sora nu pinuh ku kapastian. Moal waka ayeuna tilar dunya teh ke 3 bulan deui. Sora suling ti belah kaler ngagelik keneh jentreng kacapi bentes hiji-hiji. Dina 3 bulan ieu engkang rek malikan deui lalakon saperti baheula. Tapi kawasna anu ieu mah leuwih sampurna lantaran engkang rek usaha satekah pola sangkan bisa nyuling heula. Eureun heula nyaritana nyelang gigisik panon sanggeus kitu pokna deui. Pepeujeuh
mun engke engkang keur sakarat ulah poho pangnyulingkeun usaha bae eta mah jeung ieu album tenden dina dada engkang buka lebah lambaran aya potret sandiwara teh pini upama engke engkang digodog di neraka engkang teu kudu jadi pikiran pini jeung sabalikna upama engkang asup ka sawarga moal daek dibere widadari lantaran widadari engkang mah geus ti heula dibikeuna ka engkang nyaeta pini pribadi. Aspini ngaragapkeun pisan omongan salakina bieu paromana marah mai jeung rasa syukur mancara tina imutna. Manehna nyelang ngalieur heula kana jandela dangdaunan harejo pucuk-pucukna lir disangling ku emas kahibaran layung. Ceuk hatena kacida hadena sore teh hanjakal sakedeung deui ge rek diganti ku peuting. Pini salakina ngajak ngomong deui. Aspini gancang ngaliuk bari nembalan. Ka lalaunan jeung tuluy manehna nyekelan pigelang salakina. Dina isuk-isuk seperti kieu engkang sok asa jadi ngora deui. Kacida alusna lalakon urang. Hanjakal urang teu bisa meuli mangsa nu geus kasorang. Tapi insyaallah engkang ayeuna aya dina hirup kadua. Dina 3 bulan ieu dunya moal ngalaman berang atawa sore tapi rek tetap isuk-isuk seperti ayeuna. Aspini tungkul teu nyaho-naon nu jadi pikiranana harita. Seungitna kembang ros dina jambangan katebak ku angin leutik minuhan kamarna jeung cahaya panon poe beuki lila beuki layu. Suling di belah kaler beuki ngagelik. Sora eta pini. Sora eta tetep engkang pini. Jeung cing sakali deui imut teh. Aspini netep salakina bari disagigireun hatena nu geus sakitu remukna manehna maksakeun maneh imut nu kaluar bareng jeung cipanonna. Permana malas imut beungeutna marah mai jeung dina hatena ngomong. 2 bentang sakembaran jeung bulan tanggal 3. Tina 2 bentang tadi ayeuna mah kaluar 2 siki mutiara milik aing dunya akhirat. Pini jungjunan. Pucuk-pucuk hurung di luareun jandela hiji-hiji parareum lalai-lalai ting keleper kawas nu digeruan ku sora adan jeung karasa peuting sakedeung deui rek meunang giliran. Tamat cenah ieu pamirsa. Carpon anu judulna bulan tanggal 3 ieu teh dihandapna teh aya catetan Bogor Juni 1858. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.